neraskeun Sirawing Kiwari. Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Nyatu dari ijon disaruakeun jeung Ki Jalur Rampang mah jauh tanah ka langit. Silaing sorangan oge nya omeureunnan sa Ki Jalur Rampang rajana sakabeh jagon wae dia lembur. Bener teu? Salah saurang awewe ngora anu kawilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Lain ari ece mah nu jadi panasaran teh eta cenah nu ngaran Sirawing teh ngora keneh jeung Kasep deui cenah. Ece mah meni jadi panasaran eta kuanianana. Lain teu ngeunaheun ari randa nyanyinya eta meuni teu kaop we ari aya lalaki di tempat sejen teh. Lain cenah ari cek beja mah Sirawing teh salakina Saraswati awewe geulis nu diculik ku Ki Jalur Rampang teh cenah euy. Bener kitu teh. Pugunya ari cek beja mah euy. Nu mata kabilang tarung adu jiwa ieu ayeuna mah teh euy. Nya urang bae pamajikan di paling nyatang tua itu meureun moal mikeun. Tuh tinggalikeun tuh euy. Ki Jalur Rampang geus kadiekeun ninggalin tuh. Sakabeh neuteub nu aya di dinya. Dipuseurkeun kalebah Jalur Rampang nu harita leumpang dihapit ku ijon salah saurang jago Jalur Rampang teh. Tanpa aya nu marentah harita nu ngalingkung ngurilingan pakalangan teh pada nyingrai mere jalan ka Jalur Rampang. Katingali Jalur Rampang seuri paromanana hegar sarta lengkah sukuna pinuh ku kapastian diri. Gambaran hiji jago nu baris mampu nyinghareupan sagala rupa kajadian atawa cobaan. Malah katingali harita tukangin Jalur Rampang, katingali Sirawing anu leumpang ngarendeng jeung si Banteng Bulung. Kawilang karaget kabeh aya di dinya ningali tangtungan jeung pangawakan si Banteng Bulung anu teu lumrah jeung jalma biasa. Beuh eta tingali jelema naon euy? Aduh meuni gede kanal kitu. Anu mana euy anu disebut Sirawing teh eta kitu anu siga buta? His, lain. Siling masuk ka mana karep wae ngomong teh. Tah lalaki nu ngaran Sirawing mah tu tinggal itu surah seuri kitu geuningan. Eta meuni tenang kitu euy sikep jeung leumpangna oge nya bet siga nu rek ka pasar we eta mah euy. Awewe ngora nu tadi harita milu nembrong bari ngomong. Alah nya bae ngora keneh jeung pantes di rupana nya nu ngaran Sirawing teh. Beuh ambo sugan we ningali kalabah dieu arek sasalaman ece mah. Nyaan panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh. Na nya kitu rek tarung ijeun wawasan jeung Ki Jalur Rampang. Aduh nyaan eta mah meuni Kasep. Edan tah mah hideung santen gelo eta mah nyaan Kasep bener-bener Kasep tah mah euy siga Wakepoh. Arek sasalaman ece mah panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh nya. Salah saurang lalaki kolot gancang ngagebes milu ngomong. Bat kutu darek cicingnya bibir teh ngan nyarita bae cik jempe atuh. Iya karena jadi abah jadi tengenah yo meni jadi paribut jeung aheng saheng kieu teh. Hayang jongjon mah ulah aja jeung jelema atuh bah. Lain bener euy nu ngaran Sirawing eueuh potongan jago nah lalawara teuing atuh nangtang karajana jagonya. Alah geun bae antepkeun lah. Sanunya udah jelema mah kapan teu benang di bade atuh benang di bade atuh euy. Memangna bisa ditangtukeun ku tangtungan atawa potongan awak. Sok beren jalan Sirawing asup ka jero pakalangan berenang. Dah wayahna we yo. Awas. Anteng dakwang di dieu nya amat je akang inarek asup ka pakalangan nya awaskeun be eta mah teng bisi ieu mah nya da teu nyaho ari jelema mah lamun katingali aya nu bakal teu beres nya anu rek ngabantu atawa curang rek ngabantuan Jalur Rampang eta bagian anteng pikeun ngungkulanana ka harti teng. Wah beres ka ngawing-ngawing kan uing ngajaga bari lalajo di dieu Kang ngada yang ulah nepikeun Kang eleh ka ngawing-ngawing kopona mah Kang ngawing ngalah ngumaha oge mudu meunang Kang nya mudah-mudahan we akang ulah ninggang keur di emen sabab lamun akang ninggang di emen cilak teh teng. Nya lamun ninggang di jaya mah regreg. Awas kade tong ka mana-mana teh nya cicing we di dieu. Awas ya ulah terus ngeceng ka awewe wae teng kucang keceng bae bisi truwicen. Moal tukang ngawing-ngawing sing percaya be Kang Uing ngangkeun nguing di dieu uing lalajo mokona mah Kang ngawing amun bisa masih jalu papang di maehan Kang ngawing-ngawing tuman maehan we Kang ngawing-ngawing. Yah beres teng. Ayeuna Kang asup ka jero pakalangan teh nya. Sirawing leumpang ngagandeang teu neung ludeung teh ka keueung anggang tirasa karinggran.
si banteng mulung manga janteng milu lalajo nangtung diantara jelema nu ngaregreg di sabudureun tegalan anu jadi lahan pakalangan. Kabeh jalma musirkeun paneutupna ka tengah pakalangan, katingali si Rawing geus pancuh nangtung pahareup-hareup jeung Jalur Rampang. Jalur Rampang muterkeun paneutupna ka sakabeh anu ngalingkung ngurilingan eta pakalangan. Teu lila kadenge Jalur Rampang harita cumarita sorana bubuh ngandung geter wibawa pikeun sakabeh nu araya di dinya. Ka sakabeh rahayat kula kadenge meureunanya ka sakabeh rahayat kula anu ayeuna milu ngalalajoanan kana acara anu lumangsung dina waktu ayeuna kudu dikanyahokeun. Waranjeun sakabeh yang dina waktu ayeuna kula baris izin bawasen jeung jago anu ngahaja datang di tempat jauh kaya daerah Karang Jago, jelemana ieu geus aya di hareupeun kula sarta ngaranna si Rawing teh. Anu ngaran si Rawing teh Ki Jalur Rampang gede hate make jeung izin segala rupa jeung Ki Jalur Rampang nya geus tong dibere diampun Ki Jalur Rampang. Jago mabok eta malah jauh-jauh ukur nganterkeun nyawa sesoroh kojor eta mah ora inangan pandeungeul euy. Jalur Rampang ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur anu tinggal roting kerobok teh ngadadak eureun. Terus Jalur Rampang harita nyarita deui. Ka sakabeh rakyat kula nu aya di Karang Jago, kula menta disaksi ku aran di ka sakabeh. Sarta ingetkeun ieu tarungna dua jago secara lalaki sajati, teu meunang aya nu ngabantu saurang oge ka diri kula. Kumaha kaharti? Kaharti. Jelas kaharti Ki Jalur Rampang ayeuna lamun erek nyang hareupan si Rawing. Kaharti. Abah kayaknya telah nungaran si Rawing teh tong bere diampun. Tinggal roh harita saur manuk sakur anu area didinya kat pating corowok. Lamun geus kaharti sakali deui ingetkeun ulah aya nu coba-coba pikeun ngabantu ka diri kula. Bandungan masing iatna ngan pangnyieunkeun lombang pikeun ngubur jago nu ngaran si Rawing nu bakal ngalayang paragat nyawa dina poe ieu. Kadenge harita sora tinggal roh anu jelas mihak ka Jalur Rampang malah bari jeung ngacung-ngacungkeun leungeun sagala rupa. Beres Ki Jalur Rampang dipanguburkeun ta jago belegug teh ngaran si Rawing teh lah. Dan kade euy teu kudu make padung keur kuburan si Rawing mah urang kursukeun we lah Ki Jalur Rampang. Jalur Rampang harita ngacungkeun leungeun ka luhur nu katuhu kebari jeung ngagero sakali deui. Cukup. Ayeuna jeung PKB Bandungan ari sabab ijen wawasen bakal dimimitian. Silain kumaha mebeh ajal binasa ku leungeun dewe naha bakal aya pamenta atawa bisi rek nyarita pikeun panungtungan. Sok dewek mereka sempetan ka maneh Rawing. Si Rawing nyerenge seuri muterkeun paneutupna ka sakabeh nu aya di dinya. Teu lila si Rawing terus nyarita sorana biasa-biasa we malah diselang bari jeung heureuy tapi aneh ngadatangkeun daya tarik pikeun nu aya di dinya pikeun ngadengekeun naon anu diisankeun ku si Rawing. Kasakur nu aya di dieu. Kuring nu ngaran si Rawing terus terang kapaksa nangtang ijen ka Jalur Rampung bongan pamajikan kuring di bawah tepupugu. Jadi ulah nyalakeun ka koro kuring lamun Jalur Rampang engke leumpangna egang atawa tarangna boncenang herang lantaran kabeunangan dikemplang. Sabab kuring boga kayak ainan tindakan kuring didasaran ku bener jeung jujur. Demi ajen diri jeung nyaah kana jadi pamejikeun pangyieunkeun karamah keur malidkeun mayitna Jalur Rampang anu bakal ngababengkang jadi bugang sabab karunya ari kudu dipalidkeun terus ngamang mah. Sakitu ti kuring si Rawing. Jalur Rampang geuneuk sumeubeureung beungeut nalih upama beusi atah meuleum. Caritaan si Rawing bener-bener ngaduruk jajantungna jago mana nu kumaha wani ngomong kitu ka manehna. Bet kakar ayeuna aya jalma nu wani ngahina basa ka dirina. Tapi Jalur Rampang teu wani sambarangan ngayakeun tindakan. Dirina sadar katenangan si Rawing sarta sikap si Rawing anu henteu kahudang amarahna. Cacak geus dihina basa ku manehna. Hiji kaayaan anu kudu jadi bahan itungan pikeun Jalur Rampang.
Serog harita jalur rampang ngawangun pasangan kuda-kuda kukuh pancuh keker lir upama anu ngakar kanal mah sorot panon semu hurung mencerong ka Sirawing leungeun katuhu ngacung kaluhur leungeun kencan nyilang luhureun dada Sirawing harita ulang helenge seuri taya tanda-tanda siga nu rek tarung ngadu jiwa kadenge sora si Banteng Wulung nu handaruan lir upama gelap nu ngagreger ngabobotohan Sirawing ngayo nembongkeun ngalemu ka ngawing-ngawing ngentong sieun ka ngawing-ngawing ngamun ngayangan nyuwan-nyuwan mantu ka si Jalupapang ku nyai-nyai dibanting-bantingkeun dipotong-potongkeun ngawak-ngawakna maehan si Jalupapang ka ngawing hayo maju ka ngawing-ngawing pasti menang meh kabehanana ngareret ka si Banteng Wulung ngarti we ayeuna mah yen si Banteng Wulung teh baladna Sirawing. Ayo gerang ngawangun pasangan sia montong sombong delengan ukur nangtang sacara kitu ayo urang mimitian ijen dulu Puguh kuring matara pusang-pasang kitu ki Jalu taruh kuring mah teungeunah lamun teukeunana ari pasang teh sok be arik narajang mederder kanya ka kuring oge da geus sayaga nah make kudu pasang sagala rupa dalin main unyang ieu mah jada sia montong nyalahkeun aing deul lamun ngalayang jiwa kuleungeun aing tada Sirawing hiat jalur rampang harita majuna rajang jirimna ngacorelat mau cepet ka cida lamun seug lain Sirawing lawan nama tangtu mata kaget sabab nyaho-nyaho sapasang leungeun jalur rampang geus nyantong di hareupeun beuheung jeung dada sila pada mundur dua lengkah ka tukang jalur rampang temicen waktu ngarangsek di majuna rajang bangun anu teu mere di omber atawa kasempetan pikeun anu jadi lawan Sirawing bener-bener ngaranjug kaget sabab lain bae jalur rampang mibana kekuatan tenaga lapisan nu saimbang tapi boga kecepatan gerak jeung daya tahan anu di luar dugaan dina kaayaan geus bantro kekuatan bisa langsung ngarangsek narajang tapi Sirawing terus jadi sentar hate atawa bingung dina nying hareupan kaayaan lawan sakilat jirimna ngacorelat di kagigireun jirim lawan dina gerakan jurus pancarasa saringing bayu ngan jalur rampang bangun anu geus nyaho kana arah ngajorelatna jirim lawan leungeun-leungeun katuhu anu ngandung geter kekuatan tenaga lapisan ngagedor kana dada Sirawing piwak jebrot Sirawing ngebangkieungkeun ngadaligdeug mundur ka tukang ngagero bari nyengir nahan ka nyeri tulang dada asarama gempuran jalur rampang bener-bener matak ngabahayakeun jiwana ningali jalur rampang bisa ngasupkeun gempuran kanu jadi lawan sakur nu aya di dinya nu biluk jeung ngajagokeun jalur rampang tinggorowok tinggalero iya tong diberi ampun ki jalur rampang tong diberi ampun ki jalur rampang aya si ngajoror tah nu ngaran Sirawing teh rangsang terus ki jalur rampang tong diberi ampun ki jalur rampang paehan lah nu kitu patut mah gede hate make jeung nangtang ijen sagala rupa rak ireungan kayaknya ki jalur rampang rak geus tong diberi diampun lah boga ngapan kitu teh senajan nya ki jalur rampang dipikolot ku urang tapi ari talajakna salah mah tetep we salah teu bisa dibenerkeun ari kangaranan maling pamajikan batur mah si lain teh nyaan mihak ka Sirawing jalma asing ieu lembur lamun kitu mah si lain ngajarkeun ribut ka dewek hayang ribut jeung dewek nah ada dewek mah teu ngajakan ribut ngan dewek memang nyaritakeun ngeunaan kaya nu sabenerna lalaki kolot gancang ngadeuketan misan mimiti geus panas kayanana cek atoh mun geus mentong pahareng-hareng kitu jang cing era tuh ari nu lajo mantong loba uget jang lah manggeus cempe Bandungan kayaknya lu bener tuh teu kudu parebut saha nu bener jeung salah saha nu bakal menang nu penting lalajoanan ka itu pek belelkeun banon sing bener rek Sirawing rek jalur rampang nu menang gandeng pokona mah yeuh nah kabina-bina teuing bisa dewek terus amak yeuh nu pahareng-hareng teteh lasieun ku eta lalaki kolot musirkeun di panetupna kelabah pakalangan Sirawing bener-bener ayeuna mah teu bisa ngan ukur nying hareupan panarajang lawan bungkul sabab jalur rampang dieu geus mampu ngasupkeun gempuranana lamun seug lain Sirawing jalma nu kabeunanganana teunggelan jalur rampang kitu tangtu geus ancur tulang dadana sarta lagrag jajantungna eta kakana sakali deuleu kabeunangan ku gempuran dewek Rawing sakedeung deui mah sakojur awak maneh bakal bisa ngarasakeun kumaha ampuh sapasang leungeun jeung suku aing nu bakal ngabuntrak bantrekeun awak maneh sor urang panju deui Rawing
Sirawing masih kene tetap tenang pikeun sikapna, malah make jeung bisa kene seuri bari nyarita. Memang hebat lah Ki Jalur Rampung. Untung dada kuring geus memang menang ngalapis. Lamun seuk dada kuring dijieun tina peuyeum, buyatak beureunan ditonyok ku Ki Jalur Rampang tadi teh. Komo kana ranginang mah matak bisa paburantak hancur. Setan, muntong ahina Sirawing. Urang tangtukeun cara tarung anu leuwih hebat. Reketak, terak-tek kadenge harita urat jeung tulang sapasang leungeun Jalur Rampang. Ting tararaktek tanam pemuseur tanaga lapisan. Iya. Eta meuni kitu euy. Meuni ting tararaktek kitu, eta urat jeung tulang Ki Jalu edun. Aduh. Pauri mah yo lamun kena ka jelema nu celeno. Alah, tapi teu naon ketang lah. Sabab urang keur ijen nya. Sarah. Sirawing tatan-tatan dina jurus pancerasa sarining banyu digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining geni, gabungan dua jurus anu arang langka digunakeun ku Sirawing mangsa adu hareupan ijen wewesen. Kakara harita make ngagunakeun cara sarupa kitu sabab geus kaukur ajen tahapan pangarti Jalur Rampang memang teu pati geseh jeung pangarti anu kacangking ku dirina. Modar sia. Jalur Rampang maju di muka Panarajang, jelas tata gerak anu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan Panarajang lebih kuat batan Panarajang nanu tadi. Sirawing ngacorelat ngimbangan daya Panarajang lawan. Kacepetan jirimna li upama kalangkang atau angin dedengikeun atau sapasang leungeun nebarkeun hawa panas anu kacida ngaheabna tarikna keranan. Ya, ya. Modar sia. Wah. Jalur Rampang maju di make Panarajang, jelas tata gerak nu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan Panarajang lebih kuat batan Panarajang nu tadi. Sirawing ngacorelat ngimbangan daya Panarajang lawan, kacepetan cirimna li upama kalangkang atawa angin, sedengkeun sapasang leungeun nebarkeun hawa panas waktu harita. Jalur Rampang ngaranjung kaget sabab teu nyangka upama Sirawing anu jadi lawan boga kakuatan daya Panarajang anu ngadatangkeun hawa panas sarta tata gerak anu dilakukeun mampu ngimbangan kana kacepetan gerakna. Hebat kieu ye teng ye. Hebat bener euy Ki Jalur Rampung. Akang geus 2 kali kabenangan yo kacolongan terus teng. Tapi teu naonnya teng nya. Hitung-hitung latihan trinen geus lila tarakat teungeul batur teng. Mulalajo anu tadi tinggal ronga denge si Banteng Bulu ngancam langsung harita jarempe. Da pugu kakara kuningali tangtungan oge geus yeun komo lamun nepikeun ka dibantingkeun ku si Banteng Bulung. Piraku teu pejet kitu ceuk pikir maranehanana. Ari Jalur Rampang harita ngatur napasna. Dirina kudu ngaku yen lawan anu ngaran Sirawing jelas lain jago sambarangan. Geus 2 kali katibanan ku kaampuhan Panarajangna. Tapi Sirawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Teteh anu ngaran Sirawing teh bener lain ngaran kosong. Nyatain ka Bandungan ku diri aing. 2 kali tenggelan ampuh anu ngagunakeun jurus jabar layang, tapi Sirawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Boga daya tahan anu beda batan jago biasa. Tapi piraku aing make kudu eleh ku ieu jelema anu ngaran Sirawing. Sok Jalu, kumaha masih kena bakal dipino deui ya. Sok sia 2 kali kebenangan sia. Maneh kuring mah kebenangan 2 kali. Kudu bisa males ya mah yo. Era jauh-jauh datang tuh bisa males mah. Sugan meh kena kana jawer nu aya dina irung Ki Jalu. Mantong ngacapru ka mana kalap Sirawing. Ketlukeun kakuatan jeung pangarti maneh. Urang anggeuskeun ieu tarung nepikeun ka salah saurang anu ngababatang jadi bugang. Serog lah nah. Duanana harita pada ngawangun di pasangan. Ari Sirawing kudu ngarasa syukur dina hatena sabab geus nyangking ilmu pancatunggal. Lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal geus kabayang ku Sirawing tangtu dirina bakal ngalayang jiwa jadi korban kagarangan Jalur Rampang.
kadenge di sora jalur rampang anu handaruan mau matak ngageterkeun kana jajantung lawan, tapi si Rawing geus leuwih ngaronjatkeun deui ajen ilmu bela dirina. Bareng jeung datangna panarajang lawan, si Rawing ngacurelat mapag kekuatan lawan. Lihat modern. Siap. Wah. 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 Cepat. Ya. Daligdug jalur rampang daligdegan mundur ka tukang. Gadona asa nyeng sol bener-bener bet asa dibanting ku pipa besi. Si Rawing nyerenge seuri bari ngacungkeun ramu-ramu leungeunna. 2 hiji. Kakaraka bayar hiji ke jalu. 2 hiji 2 3 4 5 genep 8 12 4. Kendah ngeureuy. Nu penting mah bisa ngabales bener teu. Sok urang pinu deui yo. Montong loba surah seuli jeung tugas cengir si Rawing. Si lain sakali neungeul aing 4 kali. Leuwih hade samat sia kolot maneh sabab moal bisa leumpang ninggalkeun ieu pakalangan dina kayan aya nyawaan. Ulah sok kaleuwih nu mah kawasa ke jalu. Dari ngalayang jiwa maka bege bakul. Anu beda so teh tempat kayan jeung kajadianana. Ngan kangaranan ari ngabela nu jadi pamajikan melantaran kukanya asana teh jauh kana paeh ieu mah kijalu. Sikep jeung caritaan si Rawing tetep terobah lir upama anu lain keur tarung we. Anu tangtu itu merapna ka jalur rampang mah beuki muntab panas hatena. Aduh, bener-bener geus teu bisa diberi ampun si Rawing. Awas ya ye. Awas ya. Dadah ya. Lihat. Dah sok sia nu matak ulah gana-gana ulah gampang-gampang. Kumari gas kitu jalu nu matakna jalu. Ngagampangkeun segala rupa kena umur batur teh. Jalur rampang anu beki diudag kurasa penasaran maju dina rajang malah lebih hebat batan tadi. Sapanjang lambaran pengalaman hidupna kakaraina jalur rampang naker tanaga jeung jurus-jurus ampuh tina ilmu silat jabar layang warisan kibuyut ireng menjadi bapana. Kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tata gerak anu garang jeung liar ngarah kana bagian-bagian mamatihna atawa kalemahan anggota badan lawan. Dua jirim harita beki cepet we dina ngalakukeun tata gerakna muruh teu bisa katuturkeun ku kaseketan panon jalma biasa. Ting jorelatna dua jirim lir upama dua kalangkang nu silih samber jeung silih gempur nanakeun geteran atawa tataran ajen pangarti anu mesa imbang. Caturkeun harita di jero imahna harita jalur rampang maukem sabenerna mah hatena hayang milu ngabandungan lumangsungna ijin wewesen antara jalur rampang jeung si Rawing, tapi manehna leuwih tuhu kana parentahna si jalur rampang pikeun ngajaga Saraswati. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.